Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, Bapak siang kene tos uih we kieu. Hari ini muatannya lagi sepi mah, jadi pulangnya agak siang. Iya mah, hasil narik PAINA teh hampura pisan ngancak ieu mah nya. Wios Bapak sakieu geus tos aya dimilikan kene geunan. Mudah-mudahan we cekap kanggo tuang enjingnya Pak nya. Bapak bade ngopi? Ti kumaha didamelkeun nya? Alas teh cebarbar nelpon aya naonnya ih. Tin, jangan lupa ya besok sudah jatuh tempo. Kalian bayar sama bunganya. Jangan lupa loh. Aduh, maaf Cek. Hari ini mah saya belum ada. Mungkin 2-3 hari lagi saya baru bayar. Iya Cek, minta tolong atuh kasih kasih centin waktu 2-3 hari lagi ya. Kamu ini gimana sih? Saya sudah ngasih kelonggaran loh sama kamu. Masa mau gak bayar lagi kamu tuh? Bukannya aku nggak mau bayar Cek, tapi beri aku waktu 2-3 hari lagi. Saya tidak mau tahu. Kalau siang ini kamu gak bayar, saya akan nyuruh anak buah saya datang ke rumah kamu. Enten. Enggak. Teh, ada mah kopi na hiji teh. Dak. Hari si Intan ke mana teh? Itu kalau negeri. Oh, ke negeri, TKW kumaha? Mohon sahur nama. Sareng ieu teh, rokona hiji teh. Ya Allah, nepikeun ka gula jeung kopi, nepi ka rarosong. Aduh Bapak, hampura geuning gula sareng kopi nage kosong. Ieu sigana mama bade nyiar heula ka warung atuh Pak nya? Nya sok kade. Mohon ieu gula ka rarosong pisan. Ya nggak salah kopi na. Pisan. Teh, ini ah, rokona hiji nya. Aduh, kemana ya neneng injemanin duit? Ka mana centin? Mangganya kelarasan pisan iya mangganya tulungan centin lah jen. Tulungan kumaha teh? Tadi itu si barbar telepon dia orang mayar utang jeung bungana. Terus hubungannya saya naon? Cerek ngejual domba kemarin lah. Cuma ke mangganya mah dijual murah domba. Jangan dong, baca itu saya mah teu butuh. Kasihani saya, Bu. Bu, kasihani saya, Bu. Saya sudah 3 hari tidak makan, Bu. Gak tahu saya lagi sibuk. Jeung naon urusanna atuh urang kudu mikiran dahar maneh. Lamun maneh hayang dahar, gawe. Tuh. Liur ah. Punten.
Iya, abis teh peryogi kopi hiji, rokok setengah. Gimana tuh Bang Ganyong? Tulungan? Mbak sakit tuh ge? Sakit itu masih dah. Wah, cek saya mah. Tapi mau 2 juta mah aya. Eta mah telangkung ece. Sekarang naon deui teh? Iya weh, sarang beas, saleter. Permisi Bu, Pak, sedekahnya Bu. Saya mau receh. Tak, Kang KI tah, si Icin tah. Kasih Bu, sedekahnya Bu. Sudah 3 hari saya gak makan Bu. Misalnya nah, ningali udah mau belaan jual ternak yang bayar hutang. Mana ngana cuman punta penta, rek mata makan itu kan ke pasar. Tong di dieu. Dieukeun wae di jelema teh. Gawe gitu yang duit mah gawe. Cek, beas nama teh janten we, eta we kopi sareng rokona. Oh, mau tuh? Mohon. Iya. Yang sulananya. Oh, mohon. Atur nuhun, Cek. Si Ujang punya karuhunya gitu. Nah, Ujang pasti laparnya. Mohon Bu. Pasti nurintan uang. Astagfirullahaladzim, mana tuh karunya. Duh, nggak bawa. Iya, atuh dah cuma tuh anak naon. Iya, we jang mesir tuangannya. Aduh. Singkat tampi. Hatur nuhun Ibu. Hatur nuhun pisan. Jang. Mugia segala kasayaan Ibu teh digentos ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hatur nuhun Bu. Atunya cuma Hatur nuhun Bu. langsung bari uih teh teh. Sok jangnya cing sehat. Kela Bu. Ibu hadir sakedap. Kumaha Ujang? Abdi mah da teu tiasa masihan naon ka Ibu. Mung saukur ieu kain ti abdi. Tapi omat ieu kain teh ulah diangge keur kasarakahan. Tapi ku Ibu ieu angge kain di saat Ibu bener-bener ngomong. Oh,